Pasif, pasif. Di si Mari keluar. Ya bawa ke dia. Aduh. Aduh. Sama kami aturan kau jumpa dengan Gusti Batara Guru ini saja. Oh, Batara Guru dah kumaha sete. Setia Dharma. Oh, Setia Dharma punten abi mah terang luar. Da abi mah sanes punten ya topi. Duh, kelak topi teh. Duh, ya topi ampun. Punten ya topi teh kapungkurna ulun teu somong jadi gede hulu. Punten ya punten. Batak naon? Hah? Bade kumaha itu keluar? Eta bawata. Layona Sang Nalendra. Anu mana? Eta pernahkeun. Anu mana? Astagfirullahaladzim. Asor jelai asor atau papa ke papa yang raja ramenya Ganeng gitu. punten ka penonton eta ulah tarik teuing nyariosna ganeng kana ceuli da sanajan gogorowokan oge da moal nambahan gaji angere sakitu palahan dipotong beureuh sae mangga sate acana bitotama antawi jago sareng peminat kedah ngamprokeun heula pandangan antawi jago sareng peminat nawiskeun ieu teh sae malah teh bersih atanapi suci bebas kendra setiap iya mangga ka para penonton supados langkung semangat pasien kasemangatan kalian kedua belah pihak ayo jika poe iya setiap homa lancet mana bakal kapoyong poe hari tiasa mah pakai teh teuing bener anjeun geus tegara kaulah parantos tega pati parantos tega dipasakakeun diksa kula belajar diksa pangusap sakula pabungan raja lalap temparan jua perlokana kena tunggal na kena acing teh tegara bajua sejadi ayo
Sakedap ieu Bima Kendra tacan sah disebat ini. Semohon nanging upami kaula ngetang teh hiji nepi ka 10 masih kene ngagoler ieu sah elena. Danga hiji 2 3 4 5 genep tugening urang deui. Jigana gede kene karep ka Dewi Setiaboma. Gede kene karep ka Setiaboma. Bogoh ka Setiaboma. No. Ka Setiaboma bogoh. Iya bogoh. Wani ka jago? Ora. Ari kumaha tuh? Ya mantap. Paling kanan dengan awewe nu hese kita galegak gerobakan yang jabla ini Bangga Bima Kendra hidup patanang salajengna nyaeta tina gara pianti pura kakasih kala nyungir di haturan
dipedengeun kula Satyaki. Salira kakasih Kula ngaran kula Halan Nyungir tina karaptian Tripura. oh leres parantos kuning ya karena peraturan saya marah Ya, tekur diwang-wang segala geus ngadengekeun ti poe kahiji oge. oh saya mangga jadi parantos yakin upami aya nanaon wae tuntutan Ya. Sanajan nepi ka nemahan pati paribasana moal kaula moal aya tuntutan di mana-mana oge. Kaula mah da sarangan di negara kaula ge. oh saya mangga upami kitu sarana mangga ayeuna mah gerak pito tamawai para penonton mangga gerak semangetan di kedua belah pihak mangga ta sadari Satyaki upami ka ayeuna mah ka dalam itu we Ya, kali ka belah itu kali gini. Ayo. Amet teu gaji budak teh kali. mere Aduh. Oh, kabeh budak teh galak itu mah galak. mangga ka para penonton nyungkeun ka progola tos gandeng sampai mangga sak sedik sareng Satyaki punapa? Ya, sing Rino aja bakal jadi adi beteung kula. Luar biasa kakelisan tuang raka nepi ka kaedanan kaula. Orang tegenah kana barang dahar penting tegenah kana sare. Leuwih waas lamun lumpat ke tempat sare ngan guguling anu digugulung dipaket di langka eli. Sigana mangsa ayeuna poe ayeuna kaula bakal aya dina kaunggulan. Sabab numutkeun ramalan anu tantu di pananyaan kaula yakin ayeuna kaula poe ayeuna ninggang di dunya. Satyaki mangga mudah-mudahan we sikil aja maju ya. Gerak tungkul karena cukup gerak tengah kasanapan gerak inget-inget sampai motor mangsa iya perangkat Jawa ujung hingga pe ayeuna detik ayeuna men eta helangana berat ya lawan jago hidup jago modal maju balik wah kan rasa mayane lawan jago wah siapa ngajar wah oh ya balik elehan oi rek molor mah digogobrog ge oi nah lain kau yang gede tenaga naku ya oi wah balik oi balik coy balik sejeding gandeng dalam ya bae dalam eta syukuran ajar pan aing teh keur usaha cicing heula sing karunya ka dalam ieu sabab ka dalam ieu karek boga budak gede biayana ya modar paksa modar maju rasa kena siksa lesotkeun aing ya maka jeung lesotkeun capek-capek aing ka sia rasakeun rasa wah jago eleh betul
jago teh beke oi. Beke sedih juga tukang sarun. Nah, omong-omongan jelema ka aing. Moal make jeung wirang aing. Da kaulah yakin can ngalakeun jurus pamungkas kaula. Lajeng ieu Setyaki ngawatek ajian kidang kancana. Watekna tiasa lompat lir kilat bari jeung nembrak musuh itu kaayaanan dipun papat ku ieu Setyaki den nera ingkang matak aji kang leuneui den nera matak aji kidang kancana lir malam tumrapi ngapis saciduhing matu sakecak ing nyata dadak sakala ieu Setyaki lompat luar biasa lir kilat kayana kersah yang tomampara Prabu kala nyungir kat emraku ieu Setyaki dugi ka ngaluarkeun getih hirup tina pangambung lambeungna teh tewa ngamasing pati tu makane playa Kumacia. Waduh. Nah, ari hidup makanya keleuwih teuing. Oh, ngandak kaula meunang wiwira. Deung teh oge kaula teh asa katangtang. Kumacia. Muningakeun patanan tina karapian Tipura. Kemasih pati teu makaneng pelaya. Wah! Hidup jago hidup. Kumacia. Mangga bisi aya patungun atawa baturna isan lainna seperti sanak di Pulasara margi ieu teh parantos nyaeta janten aturan di perempatan Pasif Di si mari kulat. ya bawa ke boleh Aduh. Allah. Sama kami aturan kau panjenengan Gusti Batara Guru ini saya teh. oh Batara Guru dah kumaha saya teh Setia Dharma Oh Setia Dharma punten abi mah terang luar. Da abi mah sanes bang punten ya topi. Duh kelak topi teh duh. Ya topi ampun. Punten ya topi teh kapungkurna ulun geus ngomong jadi gede hulu. Punten. patakna Hah? Bade kumaha itu luar? eta bawata layona sang Nalendra Anu mana? eta pernahkeun Anu mana? Astagfirullahaladzim. Itu mah hotel. nya paut tinggal itu getih na kaluar tina pangambung sang lambeuna Allahu Akbar. Gusti ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gusti ngomong mudah-mudahan arwahana ditampi di sisi galang mudah-mudahan. si pangeran bon Abdi marawas dan abdi minta kaumnya ke haji abdi mau bawa kapal itu segumpul. Punten bulan jadi abdi macam pernah pidato. Punten pada ini wahai tapi dicana kata biku mah. canak Oh saya bangga Oh, boleh. saya punten bulan dia. Punten jebura tuh. Bener dosa ini mati dia. Allah, wahai dah punten lah buat pernyas. rejo atuh sedeh Woi, ada pene. Atuna seteh nurut. Punten abdi baguro punten dan punten. Abdi kapungurna telas pemain jarum punten. Punten lah punten den. Sige. Mangga den, mangga permasalahan bener. Ayah saya mau punten. bawa buru-buru Saya mangga.
nepikeun ngajen nyata tilar dunyana sang Narendra urang rehatlah setengah jam margi hawatos ieu mah. Mangga.